si Harpi anu kamar diceburkeun teh. Kugu li, urang ke kepikiran wae. Han urangnya kepikiran wae. Geus we li, ayeuna mah urang teh angan barudak juga. Ya tuh kan. Lihan marana. Iya ya, kerenangan barudak. Itu ya, urang kerenangan barudak rek ngobrolkeun soal si Harpi teh ya. Oh, si Arpi teh lain yang geus satu aing ngilu dengan barudak. Ya tuh yuk. Woi, siapanya tuh? Kabarkan yuk. Ayo tuh yuk. Yuk. Cak ka dieu heula geura. Enon lihan ya enon. Cak, si Harpi kumaha moal ke kamar diceburkeun teh ya. Aing kepikiran we dah. Buku li, lagi kepikiran wae euy. Baru ya ka bapana. Emang si Harpi bapana galak teh, Cak? Pokona mah gawatan, amun nyampe beja mah. Aduh, kumaha tuh, Cak? Yang geus lah, ayeuna mah misalnya mun aya si Harpi minta hampura wae lah. Cak, tapi mainnya pusingan tuh dah. Sabar we li, ayeuna mah urang minta hampura we yeuh. Han, ayeuna mah urang minta hampura heula we yuk ka si Harpina. Yang geus tuh hayu, layangan hayu. Yuk. Cak, itu si Harpi keur cicing. Yang geus sampeun yuk. Yuk. Pi, urang hampuranya anu soal kamar teh ya. Pi, orangnya minta hampuranya. Cak, para sia mah kamari nyeburkeun aing. Tongkong aing nyeri sia Cak kena cadas. Pi, orangnya hampuranya jeung barudak. Heuh Cang, kewe atuh arek kacurug mah. Tuhnya geus teu nyambung deui wae. Ampun aing ah. Hayu atuhan ai sia maksa mah. Saha nu ajakan ka curug si Harpi? Tapi aing mah mandi ieu nyalinya. Ya Allah, malah ka emosi aing ngomongin si Harpi mah. Oh ya, kalau menang kayak diajakan. Nyo ah, malik lieur aing. Kumaha cenah pan arek kacurug. Ieu teh nu bener kacurug apa kebendungan? Sareng ajakan ngabendungan teh. Yang geus satu hayu rek kebendungan mah. Penting lieur, tinggalkeun yuk ah. Woi, tungguan atuh. Rek kacurug apa kebendungan? Res, ya bantuan aingnya. Bantuan naon sih? Ayo we sorangan. Nah, atuh bantuan aing supaya balikan di si Septi. Tuh, aya si Panca. Mending minta bantuan ke si Panca. Panca, ka dieu geura. Enon ya. Panca buruna ka dieu. Enon mawar. Res, bantuan aing ngomong ke si Panca nah. Ayo we nah ngomong sorangan. Kieu Ca, emang si Septi geus beungar deui lain. Kamari orang yang barudak dibayar duit 50.000. Wah, kayaknya bener si Septi geus beunghar deui. Ca, mana bisa bantuan teu supaya urang balikan deui jeung si Septi. Bantuan aing nah. Geus siap geus beunghar deui we. Mana langsung minta balikan deui. Nyawa atuh Cak itu si Mawar mah. Kajina Panca bantuan aing. Si edit bae emang. Kamar aya paling bantuan. Kumaha tuh Res, urang teu boga duit. Emang mana ayeuna aya duit baraha? Res, aing teh bukan duit saperak-perak acan. Nas teh Panca duit-duit we. Ya kasih saya 3 teh bang yang duitna dong kan. Ih Ca, aing bener-bener cinta ka si Septi. Kieu we nama amun sia boga duit kisah ngomong ka aing. Ih geuleuh aing ka Septi Panca. Tah makana Mawar lamun pola laki teh entong tina duitna doang. Coba keur eta sia teh nyalingkuhan si Septi. Sia terima si Septi apa adanya. Pasti sia masih kena jeung si Septi. Ih, sama malah nyeramahan aing. Bener euy, anu kamari teh berhasil akhirna. Nyawa tuh anu kamari siap tinggal bagikan duit teh ya. Kunaon emang, Cak? Eta seuli si Mawar langsung hayang minta balikan di si Septi. Sugan, Cak, anu keur kamari si Resti Moto teh nah diberekeun ka si Mawar. Li bener, kok sama gara-gara kamari teh ya. Emang bener, Cak, si Mawar langsung hayang minta balikan deui ka si Septi? Bener li, kamari aing kapangin si Mawar, terus manehna minta bantuan ka aing. Wah, alus atuh calon gitu mah. Tapi li, si Septi pikiran beda deui. Beda kumaha, Cak? Si Septi cuman hayang ngebahas dendam doang, Seli. Balas dendam kumaha, Cak?
Pan siap kreatif bohong kene mudah kasih mawar kunon aina jadi balas dendam. Nyawa tuli, aing ge lieur ah. Aing budak eta deui. Cak, Li, kunan orang ditinggalkan tadi. Rek naon maneh ka dieu? Bukan ke lieur teh ah. Bunga hari ka curug mah hayo we tadi ge urang ditinggalkeun. Sarua jangan kacurug deui. Mending ge urang ngabaso, Cak. Maneh nyaho teu aya baso pangeunahna, baso Mangheri teh na, Cak. Baso we, baso mana api. Cak, anu sok mangkal di deket jembatan teh ya. Penting ah, lieur aing ngomong siapa pi. Aing geus teu hayang ngomong calamun ka panggih si Harpi teh. Tuh, Cak, si Ali ge geus ngasaan ngeunah nyalinya. Teuing aing ah. Gas lah, mendingan ayeuna mah hayu urang meuli. Penting ah, ayo li ah. Panca, kawan teh tungguan atuh. Ada kuan. Kembali. Dan kuan. Ada kuan. Mati. Ih, kemana si Panca? Jangan akan dia. Caca si Harpi nak, geus ka ditu Ca, ayo aman. Sama nih uang jalan si Harpi yuk. Tapi izin kene li. Wah, Ca kalem aing tanggung jawab nak. Yang geus tuh hayu, tapi itu tanggung jawabnya nya. Hayu Ca, orang deketan heula yuk si Harpi nak. Tuh hayu, teangan juga budakna. Ih, itu si Panca jeung si Ali. Cak, ninggalkeun wae Cak ih. Hayu meuli baso Mangheri teh jadi moal. Ayo pi hayu. Aduh, Cak, aduh. Goblok si Panca jeung si Ali teh ah. Aduh, senal aing ka mananya. Aduh. Pusing. Mawar, gue mau beli baju, tapi gue mager keluar. Lu ada solusinya gak? Ngapain ribet-ribet keluar? Mending belanja di sini aja. Emang bisa belanja tanpa keluar rumah? Bisa dong, download aja aplikasi Pasarada. Di sini kamu bisa berbelanja tanpa ribet keluar rumah. Wah, menarik juga itu aplikasi. Bisa di-download di mana? Tinggal download aja Res di Play Store. Pasarada, solusi berbelanja.